Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi di Penta Nabil Yolanda kelas 11 IPS 3 materi ngajaga lingkungan. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala Tuhan nu esa anu maha masihan hidayah sareng inayah na urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat, alhamdulillah. Para wargi sekalian anu dipika hormat, kusim kuring dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan. Ayeuna kumaha pentingna ngajaga diri dina hirup sehat jeung manfaat ngajaga kesehatan. Nu mana urang teh kudu atau wajib ngajaga lingkungan sekitar urang sareng awak nyalira. Yen urang sadaya tiasa ngajaga kesehatan dina sagala rupi penyakit nu aya. Kumargi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup sehat kanggo kapayun hirup urang sakalian dikawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis, inna dofan minna iman, anu hartosanana kebersihan sebagian tina iman, nu matak kudu dijaga ku urang sadaya. Sebagai umat muslim anu taat anu gaduh keimanan di jero hate urang, tangtu urang teh kedah bersih sareng suci tina sagala kotoran atau najis anu menyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala meh resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kebersihanana. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, dina diri urang sareng lingkungan di sekitar urang. Tapi kebersihan eta teh rupina macem-macem, aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana. Sabab raga bersih tapi hatena teu bersih cuma matak dimulai ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana. Cukup sakitu abdi ayangkeun pihatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.